Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu wilujeng patepang deui di Jomantara. Dina pedaran dongeng Sunda, dina judul Budak Culun. Tangtosna ngalangkungan wek-wek carita Sunda Channel. Kumaha mitra dangu dina deket idara ramang, syukur upami daramang mah Mang Asep oge sapara kancanina dengan ieu aya dina sehat walafiat. Mangga mitra dangu urang dangukeun we kumaha pedaranana dina judul Budak Culun bagian anu ka-10. Supados tong nyangkolong teng kana waktos, mangga urang dangukeun. Prung kaparayun. Ari sifat jalma anu sarakah mah horeng kitunya. Maranehna teu mikir kadieu kaditu. Kumaha akibat jeung balukarna. Maranehna mah sigana mah moal mikir-mikir. Nu pentingna mah aing senang, nu pentingna mah aing bagja jeung kahayang bisa laksana. Contohna nya antara Samit jeung Damri. Ari kahirupan manusia mah memang gitu. Lamun geus kapoekan hatena, moal mikir ka mana-mana. Keur anteng maranehna nitenan kaayaan di eta tempat. Gerung kadenge sora kendaraan ti kajauhan. Sigana mah nuju ka tempat tah. Teu lila torojol mobil geus nyampe ka eta tempat. Aya kana tiluna. Jerut panumpangna tarurun. Sigana mah anak buah juragan ganda. Aya kana 10 urangna. Tah geuning. Geus daratang yo. Cekatan euy, tampil yo. Pan cek juragan dudung pan kudu maksudnya teh cek juragan ganda kudu tampil. Itu pok-pokan anak cek salah sahiji anak buahna. Punten mitra dangunya keliru ya mang. Aya nu ngagonjak ya di pengker ya. Aduh, puntennya. Syukur bae lah. Berarti maraneh ngarti kapagawean. Tembal juragan ganda bari ngacungkeun jempolna. Ayo geus kieu kumaha ya kami ya juragan ya. Nah, ngati kumaha-kumaha. Ya pokoknya mah siap-siap aja lah gerak tebang ya kayu. Sangkan gerak beres, gerak kakirim. Tembal juragan ganda manehna bari tulak cangkeng, dangah pisan. Maklum, ngaranna ge bos, itu tah. Kumaha ing? Geus siap ya? Atuh siap lah.
punya Iing mah geus siap digawekeun ieu mesinnya. Cek nu ngaran Iing. Manehna bari ngahirupan mesin. Teu lila derbeh dari gawe nebangan kayu. Ari juragan ganda mah angger we manehna mah nitenan kaayaan. Bari jeung sesekali sok ngobrol jeung Samid di antarana. Ah, iya ya, Med. Iya kayu memang baradag yo. Nah aku yang tara dijual. Ah, tara Juragan ieu mah ngahaja we pang jerangkung badag. Arita mah geus badag ieu pan. Duitna ge badag. oh nyari gitu mah. Gancangkeun bae cerita anu nebangan kayu. Geus 3 poe karak beres. Atuh puguh we Samid jeung Damri ngarasa bunga. Kulantaran maranehna ngagondol duit anu sakitu lobana. Alah, Samid. Ya kuari ya urang ya tinggal kumaha. Kayu geus kajual. Ya duitna geus katarima. Nah, hari geus kieu mah urang tinggal nyumponan kana kahayang urang. Mendingan mah ke tempat rame yuk ah. Keur naon ke tempat rame? Sesekali lah orang kanu rame. Mangpeng keur loba duit. Peperihun urang. Hirup sangsara jeung sangsara we. Ya, urang keur mangpeng loba duit. Ayo hayang naon bae urang sorangkeun ye hayang urang. Itu ceuk si Samid manehna teh ngerasa bunga jeung teu sabar hayang geura ka tempat anu rame. Ke heulanan. Ari dewek mah ye Samid mending keneh kanu nyililis heula. Aduh, geus kangen ye. Hayang panggih jeung si Mencrang ye. Jeung nu ngaran Lilis. Oh, nya hay kitu mah. Ayo dewek nganter. Cak urang tungda kaayaan Samid jeung Damri. Engke oge beriska samper deui. Urang kocapkeun kaayaan di lembur dayeuh nyaeta di bumina Juragan Dudung. Harita teh kaayaan keur meujeuhna mereret panas. Juragan Dudung dina dinten eta mah teu ka mana-mana. Ngaja manehna hayang kumpul riung mungpulung bengkok ngaronyok jeung keluargana. Di antarana Aki Samad, Hasim, atut istrina nyaeta Ibu Dudung. Teu karasa nya ye urang. Geus saminggu santosna meser tanah di Cirahong teh. Ieu can dilongok-longok ka ditu ye ibuna. Saur Juragan Dudung manehna teh bari ngabaheuhai dina kursi males
Plenyun udud bangun anu nikmat pisan. Oh nya apana? Tos saminggu urang ye meser tanah di lembur Cirahong. Nah, can dilongok-longok. Pan can aya waktu na teh ya ibuna. Ah, keun lah isukan marek dilongok biasa we jeung Jang Hasim. Kumaha ye Jang Hasim kira-kira? He, ari pikeun Hasim ya. Mangga wae gitu. Memang nya dasarna ge kudu dilongok juragan. Ah, ulah plengles gitu ai taeun teh. Sesekali dilongok gitu. Ngentong hilap. Lamun orang angkat-angkatan, ya mampir we tama ka warung sangunya. Ah ilai Hasim. Nah sok los-los tadinya. Wah ari taeun teh. Apunten juragan. Ari Jang Hasim masuk itu dah ai taeun dah. Ngerakeun nu aya. Ngomong kitu na teh Aki Samad bari muncereng kana Jang Hasim. Ari Jang Hasim mah teu riuk-riuk. Jongjon we manehna. Bari ngadaharan goreng sampe. Bari pok nempas deui kana juragan Dudung. Ah, kitu tah juragan. Soalna naon? Lamun urang teu di bensinan ye sok motor ge pan sok aya mogok na kendaraan ge. Ih, ari urusan kadinya mah. Geus tenang we lah jeung juragan mah. Nu penting isukan juragan anteur deui. Urang ngalongok tanah anu aya di Cirahong teh. Eta cenah Aki rek ngiring atuh hayu sakalian. Itu sae bari jeung hoyong terang deui juragan kana kaayaan di ditu. Sabab naon kapungkur mah Aki ge lila di Cirahong keur waktu ngora. Tah ku kituna hoyong dewe ngalanglang kalebadinya gitu tah. Kumaha ye juragan istri? Itu cek Aki Samad bari ngareret kana Ibu Dudung. Oh, atuh mangga wae ai rek ngiring mah. Ja kaleresan di bumi. Teu aya pada melan atuh. Sok jalan-jalan atuh sekali-kali. Tembal Bu Dudung, puguh we. Aki Samad ngarasa bunga. Manehna bisa ngalanglang deui ka lembur Cirahong. Anu memangna waktu baheula manehna kongsi ngalalakon di Cirahong teh. Beuglah hari kitu mah isukan mah urang longok bae eta tanah. Bari sakalian we lah urang ningali kaayaan di ditu kumaha gitu. Beres juragan beres hari kitu mah. Tembal Jang Hasim bari regot manehna ngaleueut cerang sabab manehna mah ponyo. Ngadaharan goreng sampe.
Ke ibuna eh urang mengpengker asren keneh yeuh. Memang eta kayaan surat tanah candi taliti anu lengkap gitu tah. Soalna ya loba ka dieu ka ditu teh ya. Cik 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 cik. Canda keula eta surat-surat tanah urang tinggalian we di dieu. Nah kumaha eta asal usulna suratnya. Soalna ku bapa kamari di bacana ukur salewat ukur sekilas. Oh, kin antosan rek di cana keula. Ngomong gitu nate ibu dudung bari ngojengkang ka tengah imah teu lila manehna norojol deui bari mawa surat-surat tanah teh. Geus kitu mah ku juragan dudung eta eusi surat teh di ilo hiji-hiji meuni pretek imeut pisan. Kadangkala manehna sok ngahuleng siga anu aya di pikiran. Bari ngerungkeun halisna. Teu lila manehna pok nyarios ka Aki Samad. Ieu Aki, ieu tanah asal usulna milik Bapak Usnu jeung Ibu Hesti. Cenah ieu dina suratna. Asal mula milik tanahna teh. Ibu, jeung Bapak Usnu. Tembal Aki Samad manehna rada olohok jeung ngerasa kaget deui. Komo anu ngaran yang Hasimah manehna ge euleugeuh. Bari teu lila manehna ngadeuketan kana juragan dudung. Teras manehna ge nelek-nelek kana kaayaan eusi surat tanah teh. Alah. Bapak Husnu, Ibu Hesti. Hak ahli warisna ngeun hiji-hijina Muhammad Nur Hasim si budak culun. Nah, eta mangaran indung bapak aing jeung ngaran aing. Nah, kumaha sabarna ye jujutan tanahnya? Itu cek gerentesna kate Jang Hasim. Ngeun henteu ari jebul mah. Bari ngagerentes manehna tetep imut nitenan kaayaan eusi surat. Bapak Husnu, Ibu Hesti. Tapi ieu di dieu ahli warisna ngeun hiji-hijina. Nyaeta nu katelah Muhammad Nur Hasim si budak culun cenah. Itu cek pok-pokanana juragan dudung. Ari ibu dudung ngerasa hemeng. Nah, eta eusi surat tanah teh. Bet aya anu sarua ngaranna jeung anu pernah dicaritakeun ku Aki Samad kana dirina. Ai. Bet teu kaharti aing mah. Nah, tadina eusi surat tanah. Ngaran-ngaranna bet sarua. Anu dicaritakeun mangkukna ku Aki Samad ka diri aing. Itu cek gerentesna ibu dudung. Manehna ge bari imut nitenan kaayaan eusi surat tanah teh.
Ari Juragan Dudung mah memang manehna can apal karena sejarahna. Jang Hasim sabab can pernah nguping. Ari Ibu Dudung mah ya waktu harita memang tos apaleun karena pernah dicaritakeun ku Aki Samantea. Teg weh dina hatena Ibu Dudung aya rasa curiga jeung aya rasa aneh. Nah, eta dina eusi surat tanah pemilikna bet sarua ngaranna Eujeng anu dicaritakeun ku Aki Samad. Eueuh. Aing masuk dengar ieu kana kaayaan ieu kejadian. Ieu eusi surat tanah hak milikna ibu. Hesti jeung Bapak Husnu teh. Jeung di anu ngaran Muhammad Nur Hasim. Ieu pisan jelemana. Anu kongsi diurusan nepi ka gedena ieu ku aing. Ai. Nah aya naon jeung kumaha ieu nya anu sabenerna. Wah, ieu mah kudu ditalung tik nu leuwih jero ieu. Boha-boha ieu. Itu gerendengna Aki Samad. Bari meus-meus red deui kana Jang Hasim. Anu sarua manehna ge keur ngahulang. Ari Juragan Dudung mah jongjon we sabab manehna mah teu boga pikiran ka mana-mana. Tah ieu Aki Jang Hasim tembal Juragan Dudung mepeuskeun kaayaan anu simpe. Puguh we antara Aki Samad jeung Jang Hasim rada ngagurubug manehna ngarasa kaget soalna keur anteng ngahulang. Kumaha Juragan kumaha maksudna tembal Aki Samad. Leres Juragan kumaha kitu saterasna kumaha ieu. Isukan urang roris kaayaan tanah jeung engke urang santosna ngaroris eta tatangkalanana urang jual bae lah kanu bos gede soalna naon urang duitna keur pita tambaheun modal. Saur Juragan Dudung bangun anu yakin pisan kana kaayaan tanah di Ciraong eta. Mangga bae Juragan. Ari masalah eta mah teu langkung Juragan. Ya anu penting nama Hasim mah komisi. Tembal Jang Hasim bari angger we. Kana bencelang-bencerung nama henteu leungit. Ari urusan kadinya mah. Ieu Hasim ulah sok diomong-omong ieu. Nah, duang lain kadudungan we teuing teh. Tembal Aki Samad keheul meureunnan teu dituna mah. Ari Juragan Dudung jeung Ibu Dudung mah ngeun ukur sareuri leutik. Oh atuh beres tah bae Jang Hasim. Aya bagianana keur ujang mah. Tenang we atuh. Tenang.
Mitra dangu ocapkeun isukna antara Juragan Dudung, Aki Samad, jeung Jang Hasim. Tos tatan-tatan rek berangkat ka Cirahong ngalongok tanah tea. Santos disiapkeun sapuratina, maranehna celing angkat ninggalkeun lembur dayeuh rek nuju ka Cirahong. Juragan, urang kan ayeuna reka Cirahong ya. Jeung Aki Samad kumaha Ki? Henteu ngarasa capek ya di jalan? Wah, ieu mah Jang Hasim karake angkat geus ngomong capek ai taeun teh. Yang ngeureuh we urang. Sanes kitu Juragan. Ceuk Aki Samad, manehna bari noel ka Jang Hasim. Ih, atuh puguh we ngeureuh wae urang. Nu penting namah nyampe ka tempat tujuan. Tembal Juragan Dudung, hate nama manehna geus kabayang-bayang bae kaayaan di Cirahong. Tah kabeneran tuh di payun aya warung mampir lah urang sakalian reureuh. Nah, itu yang dimaksud ku Hasim mah. Tah, hehehe Juragan. Alah, dah tenang we beteung. Baris deusian ye. Ari ilahing Hasim. Ai taeun teh. Tembal Aki Samad, manehna meuni tipe pereket nahan amarah. Aki Samad ngerasa era kadunungan ku kalakuan Jang Hasim. Punten ya Bu Warung. Nyuhunkeun alas we 3. Saur Juragan Dudung, manehna bari calik dina bangku panjang. Mohon, kin sakedap antosan. Itu tembalna cek Ibu Warung, manehna bari nyandak piring. Santosna ngaladangan alas, manehna mah jongjon we keur dihau, sigana mah keur naheur cai. Euleuh mitra dangu rupina waktosna tos teu nyekapan. Urang cekapkeun we heulana dugi ka dieu dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-10 karangan Mang Asep digarap ku Mang Asep. Hapunten anu kasuhun upami aya cariosan-cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianana sakali deui Mang Asep nyuhunkeun dihapunten. Sing pamugi kami teradangu sadayana tiasa kahibur. Insyaallah urang tiasa patepang deui dina episode anu salajengna. Mang Asep saparakanca baris amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag